Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh ka Nyah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna. Masih kene tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda, jejer carita jalma kajajaden. Ayeuna kantun bagian anu ka-5 welasnanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Heri Supriyadi ti Palihan Cianjur. Kangge Kang Heri Supriyadi ngahaturkeun reunuhun laksa ketika bingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel AT Official. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe beura subscribe heula. Ngarah lakung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng jalma kajajaden bagian anu bagian ka-5 welasna. Kumaha salajengna? Tepati jauh ti imahna Lurah Asep katempo harita aya hiji jirim anu sarua make tergos, tapi tergos beureum eta mah anu tayohna mah geus lumayan lila ngawaskeun kana gurak-gerikna si Jolat jeung 2 baladna. Unggut-unggutan bari ucang angge dina dahan hiji tangkal eta anu make tergos beureum teh. Teu lila keceleng. Jirim anu ngawaskeun si Jolat jeung 2 baladna ngagajleng tina dahan tangkal. Kalayan dina gerakan siga nu hampang nakaraneun pisan. Nepi ka mangsa sukuna napak kana lemah oge, meh-mehan teu nimbulkeun sorak saeutik acan. Ari si Jolat jeung si Londok anu tayohna mah can sadar kana kaayaan. Jongjon bae nempokeun si Amud anu harita keur ugil-ugilan nyokel panto Lurah Asep ku bedogna. Gancang atuh Amud sia teh gancang. Cek si Jolat siga nu geus teu sabar. Tangtuna oge ngomongna teh bari satengah harewosan. Pageuh kene tulakna loba pisan ieu teh. Cek si Amud. Si Jolat garo-garo teu ateul siga nu kasaleunaker. Tapi teu bisa kukumaha, kapaksa bae kudu sabar ngadagoan. Kekatrok heula atuh rek asup ka imah batur mah. Kaling bara, kilang bara uluk salama. Gebeg. Pohara ngarenjagna si Jolat jeung 2 baladna. Mangsa ngadenge sora anu cikeneh nyelengkeung teh. Ret tiluanana meh bareng ngareret kana datangna sora. Kasampak hiji jirim anu make tergos geus ngajanteng di buruan. Nasaha ari sia goblok. Si Jolat langsung nyerongot bari tutunjuk ku bedogna. Teu nembalan eta jirim anu tina sora jeung tina dedegana mah masih keneh kawilangora. Ngan ukur neuteub bari nganyamkeun leungeunna dina hareupeun dada. Sidik ari geus rada kacaangan ku cahaya cempor anu aya di tepas imah mah. Eta jirim teh make tergos kelir beureum anu ngan ukur nembongkeun sapasang matana anu gular-gilar. Pakaian handapna make pangsi kelir hideung. Sasetel jeung baju anu keur dipakena. Ngadondrep we. Jawab goblok. Sari sia. Cek si Jolat nepi ka sasentak siga nu mingkin keuheuh. Eta jirim anggar ngabetem bari rutret ka si Jolat jeung ka 2 baladna. Goblok, sia teh tadi nyarita ayeuna ngadon jempe. Podan euy, podan. Si Jolat ngareret ka si Londok. Jurelat cileng. Ngan ukur dina sakali gerakan, si Londok geus aya di hareupeun jirim si tergos beureum anu keur ngacegah di buruan. Si Amud anu keur nyokel panto nepi ka bedog.
ngan ukur nempokeun di gigireun si Jolat. Nasaha ari sia bet ngaganggu urusan batur goblok, ceuk si Londok nyorongot. Congo bedogna ucas acos kira-kira sajengkaleun tina beungeut si Tergos Beureum. Si Tergos Beureum angger ngabetem, sapasang matana neuteub seukeut ka si Londok. Tong loba bacot gancang podaran deuleu Londok. Si Jolat nyelengkeun. Siap Kang, siap. Modar sia. Hiat. Barang jeung gorowokna si Londok langsung ngagajleng sarta ngagembatkeun bedogna rek nigas beheung si Tergos Beureum. Tapi siut lep. Si Tergos Beureum ngelok sarta gancang ngakilakeun awakna ka belah kenca. Plos. Bedog si Londok ngan ukur ngadek tempat kosong. Set. Mangsa Panarajang munggaran teu keuna kana sasaran. Si Londok langsung nyusul tepus ku Panarajang susulan. Ngabubat babitkeun bedogna siga nu hayang nyacag ngarecah awak lawan. Tapi gerakan si Tergos Beureum anu balicetan nyingkahan Panarajang jauh leuwih gesit. Nepi ka kabeh Panarajang si Londok hiji oge teh nu keuna kana sasaran. Edan goblok. Ganjang, bantuan deuleu Amud, bantuan. Si Jolat ngareret ka si Amud, kopeda ningali si Londok meneh heseueun pisan ngalawan si Tergos Beureum. Curelat gajeleng siut. Si Amud asup ka pakalangan. Ayo urang recah euy, Londok urang recah. Hiat siet sug. Si Amud langsung narajang ngahembatkeun bedogna rek ngalat cangkeng si Tergos Beureum. Meh barang pisan jeung Panarajang si Londok anu harita ngababadkeun bedogna pikeun nuar bincurang lawan. Lep siet, les. Jirim si Tergos Beureum dumadakan leungit tina teutepan dua balad si Jolat. Si Amud jeung si Londok nepi ka rungah ringeuh neangan lawan. Tukangeun sia koplok tah, tukangeun sia deuleu gerak. Ceuk si Jolat ngacorowok ngabejaan kadua baladna. Si Amud jeung si Londok gancang ngabalikeun badanna. Adi ret gebeg. Si Amud jeung si Londok pohara ngagebegna. Sabab tetelah si Tergos Beureum geus ngajega di tukangeunana. Kunaon mang? Si Tergos Beureum ngahehe. Mangsa anu ngaraponan dirina geus malikeun deui awakna. Urang ajar ngalonyeng sia kadewe. Hiat. Si Amud jeung si Londok meh bareng narajang deui. Seseukeut bedog si Amud nepi ka ngahiung bangbaraan rek nigas beheung si Tergos Beureum. Dina waktu nu sarua bedog si Londok oge nyuruwuk rek nobros beuteungna. Siet seset plos. Kalayan siga nu gampang pisan kabeh Panarajang lawan beunang disingkahan ku si Tergos Beureum. Lumangsungna padungdung diburuan imahna Lurah Asep pohara pisan campuhna. Dua baladna si Jolat terus ngarangseg bari ngabubat babitkeun bedogna. Tapi hiji oge tacan aya nu keuna kana sasaran. Si Tergos Beureum ngan ukur bebalicetan nyingkahan Panarajang dua lawan. Tanpa ngayakeun Panarajang balesan. Siga nu hayang ngulinkeun sarta ngajajal heula kamampuhan lawan-lawanna. Nempok kitu si Jolat ngojengkang ngadeuketan ka pakalangan. Tapi teu langsung narajang. Malah ngajega nempokeun heula anu keur galungan. Sedengkeun di jero imah Neng Yasmin, Lurah Asep jeung pamajikanana anu tetela geus sarudang sabab tayohna mah ngadenge anu pating jorowok sarta pating keuleuweuh di hareupeun imahna. Harita teh tiluanana oge nepi ka ngadedempes bari narongong anu keur galungan. Nasahanya anu ngalawan dua anak buahna si Jolat teh bapana? Indung Neng Yasmin ngareret ka salakina. Ah teuing. Tapi sigana mah aya di pihak anu bener eta teh. Nyatana ngahalangan niat jahatna si Jolat jeung anu jadi baladna. Tema Lurah Asep. Kituna teh bari gancang noong deui kaayaan di luar. Tina sela-sela liang bilik anu ngahaja di korowek sangkan leuwih sidik. Hiya! Katembong si Amud jeung si Londok beuki garang dina ngarangseg kalawana. Siga nu beuki panasaran sabab sakabeh Panarajangna acan aya nu keuna kana sasaran. Sawuk-kiuk. Bedog si Amud nyurubuk deui
rek nobros beteng si tergos beureum. Meh barang pisan jeung panarajang si Londok anu ngahembatkeun bedogna rek narok sirah. Atuh gancang si tergos beureum mundur heula. Celeng. Si tergos beureum ngajaul nepi ka mapakan sirah dua lawanna. Saug sia. Ayeuna mah si tergos beureum anu ngayakeun panarajang balesan. Dua dampal sukuna ngajejek embun-embunan dua lawanna. Culebet jebrot deus. Waduh, alah, solontot kebu. Panarajang si tergos beureum nenggal pisan kana sasaran. Meh bareng dua baladna si Jolad nyaluk-seruk kana lemah. Sarta nu saterusna mah haharagungan nyekelan sirah jeung beungeutna. Anu daek teu daek kudu nyium teasna taneuh garing di eta patempatan. Kurang ajar. Si Jolad nepi ka kekerot. Corelat gajeleng seak. Si Jolad ngagajeleng sarta langsung nyabatkeun bedogna pikeun mapas beuheung lawan. Lep. Si tergos beureum ngalaupkeun sirahna plos. Panarajang si Jolad ngeplos tina sasaran. Ya, siap. Si Jolad malikeun awakna sarta ngayakeun panarajang susulan. Seseukeut bedogna ngolebat rek nuar cangkeng lawan. Tapi kalayan sakilat si tergos beureum ngagiwar ka belah kenca. Lep siut plos. Pikeun anu kadua kalina bedog si Jolad ngan ukur ngahakan angin. Barang jeung ngeplosna deui panarajang lawan. Dina gerakan anu pohara rikatna si tergos beureum ngasupkeun panarajang balesan. Peureupna nyuruwuk rek ngalabeungeut lawan. Luk siat wut. Tapi tetela si Jolad oge nyangking ilmu gerakan anu kacida luhur. Leplos. Peureum si tergos beureum ngan ukur ngahakan tepat kosong. Mangsa nu jadi lawanna ngalaukeun sirahna. Yak siat plos. Si Jolad jeung si tergos beureum hut het silih tarajang. Sakapeung gujelang-gajeleng sarta babalicetan. Mangsa nyingkahan panarajang-panarajang lawan. Kalayan duanana oge pada dina gerakan anu memehan teu katuturkeun ku mata biasa. Nasaha euy anu ngalawan si Jolad de nya? Teuing kuring oge teu nyaho. Sigana mah ngora keneh euy pangawakan kitu mah. Heueuh ngan teuing saha? Sigana mah lain urang dieu. Da urang dieu mah nu jago nu kitu, nu jago seperti kitu euy. Di sakurilingeun buruan imah Lurah Asep. Tetela. Geus aya sabaraha urang warga anu ngadona lajo sarta galecok jeung pada baturna. Beuki lila di buruan Lurah Asep jadi beuki loba warga anu pating kurunyung. Bari marawa obor nepi kakayaan di eta patempatan teh beuki mingkin caam. Ngajedog euy bisi cilaka, tempokeun we heula, ngajedog tempokeun. Cek seorang warga, mangsa nempo saurang jajaka anu nyelentreng, rek nyampeurkeun si Amud jeung si Londok nu harita geus pating koneal di harudang. Oh sia teh ah, kawas nu aya kabegog we sia, ngajedog. Nu sejen milu nyorong. Ari geus padah nyentak jeung ngahulag mah gancang bae. Eta jajaka teh ngabedogkeun niatna. Panetep kabeh warga museur deui kanu keur galungan. Sakapeung mah nepi ka aya anu meungpeun alatan paur mangsa nempog gurilapna seseukeut bedog si Jolad anu meh-mehan keuna kana sasaran. Heat siut hut. Si Jolad ngababadkeun bedogna rek nuar bincurang lawan. Curelat jeleng. Si tergos beureum loncat nepi ka mapakan sirah. Sak. Si tergos beureum ngajajakeun dampal sukuna rek ngalak embun-embunan. Gilak. Wut. Kalayan sakilat si Jolad ngagilakeun awakna ka belah katuhu. Alhasil jejekan si tergos beureum ngan ukur nyuruwuk sarta antukna nenjerak lemah. Nepi ka deklok tanah garing oge. Dina mangsa suku lawan karek napak kana lemah. Kalayan dina gerakan anu pohara gancangna. Si Jolad nyabatkeun deui bedogna rek ngala iga burung lawan. Taya kasempatan pikeun ngagiwar. Kapaksa si tergos beureum kudu nakis pigeulangan si Jolad anu keur ngekeuweuk pakarangna. Hiuk deus. Dua leungeun anu pajauh pisan ukuranana diadu nepi ka ngaluarkeun sora anu mata kelinu. Celeng. Bedog si Jolad leupas tina ceklanana. Nepi ka
kekerempengan si Jolad sanggeusna diadu pigelangan jeung si Tergos beureum sabab karasa aya nu nyaksrak pohara panasna. Ari si Tergos beureum mah teu kerel-kerel katemponna teh malah nyerengeh neuteup lawanna anu harita undur-unduran. Setan rasakeun sia kunyuk cek si Jolad sanggeus ajeg geus ajeg deui dina kuda-kudana. Reup si Jolad meuremkeun matana, bibirna kunyam-kunyam siga nu keur mapatkeun jampe pamakena. Cung si Jolad ngacungkeun dua peureupna ka luhur. Aneh, peureub si Jolad dumadakan ngakebur beureum samat sikuna. Dina mangsa puluhan warga kerungah ringe sarta marolohok alatan nempo eta kaahengan. Ari si Tergos beureum mah timbang nyerengeh bari teu leupas neuteup paripolah nu jadi lawanna. Mursia mursitu cukup sia umur sia ngurusak itu modar sia setan kunjuk rawun. Iya. Dina tungtung caritanana si Jolad ngagajlang semu muter sarta nonjokeun dua peureupna anu ngakebur hurung rek ngala sirah dada si Tergos beureum. Ari si Tergos beureum tidak tadi oge teu incah balilahan ti tempatna. Siga anu tenang be mangsa rek ditarajang kuno jadi lawanana teh. Ngan dina mangsa dua peureub si Jolad kira-kira sajengkaleun deui rek keuna kana awakna. Sakilat dua peureub si Tergos beureum anu dumadakan di bulan ku cahaya bodas dipake mapak dua peureub si Jolad anu ngakebur hurung sawu buludah. Balukar tina panggihna dua kakuatan nepi ka ngabalukarkeun sora nu pohara ngabledag darina. Celeng gedebut. Barang pisan jeung ngoceakna awak si Jolad anu pohara badagna teh nepi ka ngacleng aya kana opat deupana. Sarta nu saterusna mah ngagedebut ninggang lemah. Kulitik. Si Jolad gugulitikan sarta hahargungan. Atra pisan dua leungeunna nepi ka ngepulkeun haseup ipis. Sarta hideung siga anu dumadakan tutung. Kalayan leungeun anu kencana mah nepi ka ngaplek siga anu potong palebasikuna. Lebok si lebok, modar sia modar, lebok modar. Nempok kayan si Jolad anu samodel kitu, puluhan warga anu tita tadi ngadon lalajo mah malah pating jorowok siga anu hayang mupuas. Teu lila kuniang si Jolad hudang bari pupuringisan. Red kadua baladna tetela si Amud jeung si Londok geus areuweuh di tempatna geus malang pret sigana mah. Red ka si Tergos beureum anu keur neuteup seukeut ka dirina. Harita kuajung corelat les. Antuk nama si Jolad oge mangpret ninggalkeun pakalangan sarta tekung si lila oge geus nyeles siga anu dilegleg ku beleg-begna peuting. Sedangkeun ari si Tergos beureum sanggeus si Jolad marang pret mah ret ka warga anu keur ngagimbung nyeh ngajak seuri sarta rengkuh tanda hormat. Horse hidup meh bareng kabeh sarurak sarta meh paheula-heula muru ka si Tergos beureum. Tapi kira-kira sadeupa deui jarakna si Tergos beureum gancang ngagajleng mapakan sirah warga sarta saterusna mah cocorelatan ninggalkeun eta patempatan. Atuh ngan ukur bisa marolohok we puluhan warga mah ari geus kitu mah sarta kabeh nareuteub ka palebah ngilesna si Tergos beureum tanpa saurang oge anu sempat ngadalkeun panuhun ka si Tergos beureum. Sahanya euy menesak di jalema teh dulu teuing atuh ngan ari tina sikepna mah geus pasti jelema bener eta teh euy. Nya sakitu rangkuhna geuning tadi oge ngan lain ditewak atunya si Jolad deh jeung balad-baladna nya tuman euy. Heuh tapi kajeun lah moal bisaeun ngabangsat deui ari kokodna geus potong mah. Puluhan warga ngagimbung sarta galecok di buruan imahna Lurah Asep.
Geus kitu mah Lurah Asep jeung anak pamajikanna oge pating kurunyung sarta milu galecok ngomongkeun perkara anu cikeneh kajadian. Beunang bangsatna henteu? Tanya Kang Husna anu harita karek ngurunyung kaburuan imah Lurah Asep. Telat datang teh. Geus anglutna oge rame pisan. Tembaslah seorang warga. Rame we dalalajo naon sia teh, lain layar tancap imah dulu. Celangkeungna seorang warga siga anu kagugu. Gelut, nasaha anu gelut? Kang Husna kurang kerung. Kalayan teu kungsi ngadaguan ditanya deui, barabat we seorang warga nepi ka teu sirikna ngabudah nyaritakeun perkara anu cikeneh lumangsung di eta patempatan. Anu sejenna oge milu ngengklokan, bari jeung teu saeutik anu ngomongna ditarambahan. Sangkan leuwih sieup kadengena. Kang Husna nepi ka molohok mangsa ngaregepkeun alewohna caritaan warga teh. Ari maneh geus di mana heula atuh? Tanya warga anu mesa anteragan pisan jeung Kang Husna. Geus neangan si Aris heula, teuing ka mana losna budak teh eueuh. Maneh nempuan budak kuring teu? Ih teuing, da teh tadi oge pogot nempuan tarung ari kuring mah. Tuh, itu Jang Aris jeung si Apan tuh. Seorang warga nunjuk ke Jang Aris anu harita siga anu keur ngawarangkong jeung seorang jajaka. Oh, nya geuning anak kuring eta teh. Cek Kang Husna, kitu teh bari gancang nyamperkeun anakna. Jang Aris ukur ngareret mangsa disamperkeun ku nu jadi bapana teh. Ari maneh tas di mana, Riz? Rek indit-inditan teh tara bebeja heula geuning. Hanas bapak kok tetengan neneangan. Harus sugan teh ka mana? Cek Kang Husna mangsa geus aya di hareupeun anakna. Oh, bade ngawartosan kumaha atuh, Pak? Pan bapana oge tadi menuju Tibra. Nyaku abdi digentaran oge teu ngawaler wae basa aya Kang hadis kekeleuweuhan ngawartosan aya bangsa teh, Pak. Oh. Hampura atuh ari kitu mari hampura. Kang Husna bulham belehem siga nu era. Abdi mah bade wangsul ti payun, Pak. Teu kieu tunduh ya teh, Pak. Nyajung atuh karunya si emak baturna. Bapak mangke we hayang leuwih nyaheula kana kajadian anu sabenerna ieu teh, Riz. Jang Aris ukur unggeup. Sanggeus amitan ka Jang Apan mah gura-giru bae Jang Aris ngagedig ninggalkeun eta patempatan. Ari Kang Husna jeung Jang Apan geus kitu mah pating koloyor ngadeuketan kulawarga Lurah Asep anu harita masih keneh galecok jeung puluhan warga di tepas imahna. Tapi dina kayaan keur kitu ujug-ujug waktosna kabujeng seep keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur pamit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi